Salah sawios wargi simkuring hoyong dipangjelaskeun dina perkawis haramna netepan salat sunat bila mana urang ngagaduhan kodoaneun salat fardu. Tah eta teh cenah kumaha penjelasanana. Kanggo penjelasanana kieu nya Kang, berlakuna haram salat sunat eta teh pikeun jelema anu henteu migawe salat farduna henteu ngabogaan udur. Sabab bila mana urang ningakeun salat fardu eta henteu ngabogaan udur, mangka dina ngodoanana teh eta wajib kudu pada harita keneh ulah diengkekeun. Sehingga lamun urang ngabogaan waktu di luar kabutuhan urang samodelkeun sare dahar nginum jeung kasab anu buat ngabiayaan nu wajib dibiayaan ku urang, mangka eta waktu teh wajib kudu ditasarrufkeun digunakeun kana ngodoan salat fardu eta teu meunang nyantai. Itu dahar geus sare wareg kasab henteu kari-kari urang teh nyantai we dina kursi ngorek HP. Tah eta teh dihukuman haram pikeun urang, doraka dosa. Itu berikut salat sunatna. Kapan ari salat sunat meureunnan eta kaalusan? Memang eta kaalusan, namun dina kaalusan eta aya anu leuwih penting pikeun urang. Naon? Nya eta wajib. Sabab ari wajib mah itu dipigawena diganyar, dina teu dipigawena teh itu mah tah disiksa. Perbeda jeung sunat. Ari sunat mah dipigawe diganyar, ngan bila mana henteu dipigawe teh henteu mah tah disiksa. Nu mata penting keneh wajib tibatan sunat. Tah ngitung ngijir kana eta mangka pikeun urang dina nalika salat sunatna teh meunang haram dosa. Lain teu sah salat sunatna mah ngan boga haram. Jadi bila mana urang ngagaduhan kodoaneun salat kari salat sunat nya meunang dosa, nya meunang ganjaran. Ganjaranana ngijir tina migawe eta sunat boga dosana itu kusabab henteu ngawaro kana parentahan agama. Ceuk agama kudu ngodoan heula eta anu fardu kari urang salat sunat. Tuh eta menang dosana teh. Itu tah kumaha ari anu aya udur dina ningakeun, eta mah teu wajib pada harita keneh di kodoan. Jadi dina nalika netepan sunat ari ningakeunana salat fardu eta aya udur mah teu haram hukumna. Nah ari udur salat aya sabariji atuh? Aya dua. Hiji ayeuna naon sare, kadua kusabab poho. Anu sare jeung poho eta teh duanana teu gagabah. Samodelkeun kumaha? Sarena ayeuna samemeh datang waktu salat, kari-kari ayeuna hudang-hudang teh geuninganan geus di luar waktu salat. Atawana geus manjing waktu salat. Sare teh ngan yakin ke bakal hudang atawa aya anu ngahudangkeun, kari-kari geuningan urang teh lepas dina kaluar tina waktu salat eta. Tah eta kasebutkeun udur anu teu gagabah atawa kusabab poho nu teu gagabah. Samodelkeun ayeuna urang ngamutolaah kitab tepi ka poho kana salat. Tah eta teh poho kusabab teu gagabah. Ya eta kasebutkeun udur. Dina ngodoan salat eta teu kudu pada harita keneh. Itu rupinanya mugia manfaat kanggo sadayana.